Nyian pesanan makaroni basah, burger, pisang keju, jeung mie jebeu. Hampura pisannya lamun video abdi lewat wae di beranda marane. Pokona mah ulah bosen-bosen we nya ningali video abdi lamun lewat di beranda marane. Anu isina teh tentang makaroni basah, pisang keju, burger, seblak. Heueuh da kumaha deui atuh nya da rutinitas sapopoena ge kieu. Teu jauh tina makaroni basah jeung perseblakan. Heueuh atuh nya tukang seblak biasa anu dagang nangan saukur di teras imah. Anu pipileueun nyemplung kana dunia perkontenan. Anu modalna teh ngan saukur HP Android jeung tripod. Tanpa kameramen, nyokot video sorangan, ngedit sorangan, posting sorangan. Kabayang teu riweuhna cika kumaha. Ditambah deui boga anak bocil anu eukeur meujeuhna. Nah atuh cenah nyaho riweuh oge tapi maksa-maksakeun teuing ngonten. Jadi kieu nya ku jaman kiwari mah segala sesuatu na ge bisa viral lewat sosmed. Contohna kieu nya lamun abdi teu ngonten, tara posting-postingkeun jualan di sosmed. Mungkin teu pelanggan-pelanggan anu jarauh apaleun abdi jualan. Moal mungkin apaleun kan, tapi alhamdulillah nya kusabab abdi sok ngonten, sok mineng posting-postingkeun menu jualan di warung abdi. Loba pelanggan orang jauh anu kabaritaeun anu harayangeun jajan. Terus selain warung abdi rame kadatangan pelanggan-pelanggan orang jauh, konten-konten abdi ge alhamdulillah geus bisa ngahasilkeun. Nya meskipun penghasilanna can sagede ciga batur, tapi alhamdulillah nya sakieu ge geus bersyukur bisa ngarasakeun gajihan unggal bulan. Jadi kieu nya ngonten bari jualan mah penghasilanna double. Tina hasil jualan ongkoh, tina hasil ngonten ongkoh. Tapi nya kitu teh ya capena oge double. Jadi keur maraneh anu sarua ciga abdi jualan bari ngonten, pokona mah tetap semangat we lah nya. Terus ka maraneh anu pernah jajan komo kanu jadi langganan mah hatur nuhun pisan we nya pokona mah. Terus ka maraneh anu can pernah nyobaan jajan hayu atuh diarantos. Insyaallah masalah rasa jeung harga mah moal mengecewakan. Naruhun.